Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamiarsa anu mulia, danget ieu simkuring sejak medar salah sawios carepon anu kantos dimuat dina majalah Manggo. Leli Mulyawati dina judul Duda Durarang Durari nyanggakeun wilujeng ngadangkeun. Ngaranna Yanuar sok diserebut Kang Uung, ngeunaheun meureun pondok nyogok Uung. Umur nepi ka danget ayeuna 45, pangawakan sedang, lintuh henteu begang henteu, ngan teu kaasup jangkung pikeun ukuran lalaki nu sasarina 165 cm kaluhur. Buktina lamun dipoto jeung budakna nu SMP jeung SMA jadi pangpendekna. Manis keuretan beungeut nama marah mai wae, arang baketut atawa hasem pikaresepeun nu melong. Aurana bisa norojol kaluar. Apan saur Ustad Asep ge aya jelema anu pas dipelong rei matak sebel. Eta teh ceunah keur orokna kurang dunga atawa kurang zikir mahabbah, jadi teu ngondang rasa cinta teu pikaresepeun. Jadi sigana Mih Darmi basa ngaborojolkeun Kang Uung kerep babacaan jeung zikir mahabbahna. Da kabuktian nepi ka umur setengah tunggang gunung can aya nu ngaku keheul atawa nyeri hate atawa sebel ku manehna. Paca bakana nama guru di SD negeri, kakara sababaraha taun diangkat jadi pegawai negeri. Ngan boga kaluwihan nu moronyoy, jagoan kana ngamainkeun sakumna waditra. Timimiti hitar, rebab, cello, keyboard, piano, organ, drum, suling, harmonika, pianika, jeung kacapi. Bisaeun kabeh oge. Sorana oge ngeunaheun kana nyanyi hayu ngawih oke. Na emsean dinu karyaan moal matak wirang. Matak salian ti ngajar, order manggung atawa mirigna acara-acara resmi jeung teresmi sok aya wae dina sabulan teh. Hasilna mucekil, bisa nambahan pangabutuh sapopoe, kaasup biaya tak terduga ti barudakna nu geus mangkak rumaja. Apan barudak teh teu cukup ku sakola unggul, aya les bahasa Inggrisna, aya privat karate teh mah. Ngandalkeun gaji PNS nu can karojong ku sertifikasi mah matak olam. Nya alhamdulillah pisan boga pangabisa nu kaasup langka jeung bisa ngahasilkeun. Siga minggu ayeuna order nga-MC-an dinu hajatan geus aya 3.
Dina acara siraman mah bagian nyerikan panganten sakali ku kecap-kecap megisna. Teh, kahade catet jadwal manggung di Royal Panghegar. Atos, nu di Setra Duta atos, di Dago Panyawangan atos, di Trinity sudah. Budak Cikana nataan catetan. Di Trinity sareng Panghegar iraha minggu kedua sasi Agustus tabuh 7 enjing-enjing Panghegar, tabuh 7 wengi Trinity. Si teteh nusok haget ngurus bapakna jadwal manggung atau baju naon nu kudu dipake. Taya awewe lian bisa diajak pakumaha. Heueuh, apan eueuh pamajikanana oge. Umur ngaduda teh aya kana 12 tahunna. Ngurus budak sajodo ku leungeun sorangan. Baongna, lucuna, geringna, sehatna. Inget wae dina sawanganana basa harita si teteh gering panas mangsa dibagi rapot samenteka juara kahiji budak teh. Ari babaturanana mikeun rapot jeung ditangkep teh ku indungna. Ari budak eueuh nu nganteur. Kabeneran ninina keur nomro. Bapakna sarua ngabagikeun rapot di sakola. Bibina nyelang jajab ka dokter memeh nyusul ka TK. Kasampak budak teh keur nginghak dina lahunan ibu guru. Ari digulik sek si horeng hayang aya mama. Sono meureun da ampir sataun teu panggih. Dedeh teuing taya nu teu ceurik. Datang ka imah nguyung. Peutingna nyebret panas bari sasar. Teu beunang dipapalirkeun. Keukeuh hayang panggih jeung indung. Kapaksa pepotongan di telepon. Ari heug jawabna matak heneg. Kakarahuda ngajuru ti salaki nu anyar. Jaba jauh di luar kota. Menang saminggu si teteh ngalemprehna. Tong nanya sakumaha jerona rasana langsa Kang Uung. Untung aya nu ngabeberah. Adina nu masih saimah jeung indungna nu teu weleh nyumangetan. Kajadian bersejarah sejena nalika budak cikal kareseban nu mimiti. Apan manehna nu ngincig meuli pembalut ka warung Cemae. Digeugeuhkeun ku Kang Ian nu kabeneran nangkring di warung. Manehna oge nu mapagahan carana nyeuseut calana, miceun pembalut nu bener, babacaan adus nalika bebersih. Ngahaja meuli bukuna. Kitu deui ngeunaan bab mandi wajib. Satakah pola nerangkeun ku basa nu dipikaharti ku budak. Lain soal hese, da apan manehna teh guru purah nerangkeun ka anak batur. Ngangres sabenerna mah, tapi kumaha deui? Tamaha hirup sorangan, tamaha embung muka lambaran anyar jeung nulian. Raheut nu ditinggalkeun ku pepotonganana natrat keneh. Getihan sawaktu-waktu lamun pareng netep budak nu kadua. Si Dede nyeples pisan indungna, bangirna, kulit bodasna, jangkungna. Kacipta teh barudak eueuh panglumpatan lamun seug manehna kawin deui. Cara popotonganana. Hirup nuturkeun guru honor mah moal menyat.
abdi mah mending pisah. Gitu pok-pokan Rani masih ngajelengeng. Loba pisan barebedan adi geus ngomongkeun duit jeung pangupa jiwa. Apan harita masih nyage ukur honorer. Ari imah mah kabeuli najan sagede pelok ceuk paribasana. Teu kudu nyewa, penghasilan tina mirig lumayan tara ieu dicoceng. Tapi dah karasana ku pamajikanana mah kurang jeung kurang wae. Matak basa Rani maksa kaluar ti imah bari mawa si Dede teu bisa ngahalangan. Nuri weuh ngurus sidang pepegatan ka pengadilan oge Rani. Akhirna geuning katohyan kurang ti 4 bulan sabada kaluar surat talak. Win weh dikawin ku babaturan mamangna. Duda kolot boga toko gede jeung mobilna alus. Si Dede keukeuh hayang balik milu ka bapa. Da ceunah mamah judes remen nyentak jeung nyarekan. Kakara kaharti meureun eta nu ngajadikeun Rani neuntreg minta pisah. Matak nyeri hatena teu leungit-leungit. Tahun-tahun diliwatan sorangan peuting nu panjang jeung remen dibaturan ku impian teu pararuguh angger ukur dibaturan ku guguli. Loba nu datang kana hate jual-jual keketrok, nyobaan asup, sigaratna, Komala, Nining, Pupu, Lina, Dewi. Tapi taya nu nyangreud. Komo lamun nempo bubuden ka budak hare-hare mah. Kang Uung playboy cap 2 cula majar teh. Eta atuda kuremena ganti ka bogoh. Teu arapaleun jero-jero nama. Yen kalang Kang Rani teu weleh ngabebegigan sieun kitu deui. Jadwal manggung nu poe Minggu geus dilakonan. Amplopna can dibuka. Lain soranganeun da dieu mah mirip teh sagre. Teu mawa nulian, tapi jeung Didin jeung Ukas adina. Keur ngareureuhkeun kacape dina kursi, joal budak nu bungsu nyampeurkeun. Pak, Dede kedah gaduh HP. HP kumaha? Anu ramna Ageng. Apan peryogi? Kangge ka peryogian sakola. Heueuh budak teh kakara asup ka sakola kejuruan. Aya hubunganana jeung komputer. Tantu kudu boga alat pangrojongna. Ngahuleng rada lila. Kamari si teteh nyebutkeun kudu aya duit saanu keur mayar itu ieu di kampusna nu anyar. Apan sarua kakara cle ieu ge di tempat anyar jadi mahasiswi. Ras kana eusi tabungan ukur sabaraha perak dikoredaskeun keur ngaduitan motor ajang si teteh kuliah. Da kana beus atawa angkot mah aya 4 kali turun unggah bakal rencet. Nyicil we Pak, tiasa da geura. Di Ciwastra seueur toko HP nu tiasa dicicil. Saur saha HP tiasa dicicil? Rerencangan Dede oge da. Syaratna KTP, kartu keluarga. Maknya, cikan hayu atuh.
Hmm, Bapak kagungan artos kanggo DP? Aya 1 juta, cekap siga nama. Bring duaan jeung budak teh tara aya nu disumputkeun sagala oge. Matakan sok asaka babaturan, asaka sobat. Mapai toko sup kanu aya tulisan bisa kredit. Lila ditanya itu ieu, mata kaluman jeung sebel. Geuning siga rek nganyuk mobil wae. Dipenta kartu kelakuan baik, NPWP, surat bebas narkoba, SK, geus puguh KTP jeung kartu keluarga mah. Cacakan kur milih HP nu hargana kurang ti 3 juta, bari jeung geus nyekel 1 juta. Sagala ditanyakeun. Manasina pangangguran nu teu puguh daftar penghasilanana? Lah, asa ditincak hulu, siga rek menta wae. Akhirna sanggeus rada nyeuksekan pelayan toko ngajak balik ka budak. Ngagejlig kaluar ti toko. Budak alum, bapana genteul, dua-duana ge heneg. Si Aa ngenes teu bisa milih HP nu dipikahayangna. Bapana keheul ku pasaratan ti pelayan toko. Hampuranya dek, bapak teu bisa, kudu mamadapan sagala diasongkeun demi nganyuk HP nu pangajina teu sabaraha. Mohon. Budak ukur nembal sakecap. Dungakeun tunjangan ti sakola cair. DP manggung minggu payun tiasa dicandak, jadi teu kudu nyicil. Mohon. Bab we. Duaan jempling, parat nepi ka imah. Gura-giru salat asar nu ampir beak waktuna. Koloyong ka paviliun, cetrek ngahurungkeun TV. Pikiran kulayaban mun seug teh manehna boga pamajikan deui, na bakal bisa toh-tohan ngabela kepentingan nu jadi anak. Nah pamajikan nu anyar bakal nyaah ka barudak. Mana teuing morojeng jana hate, lamun seug kajadian boga indung sampeuran nu galak jeung hare-hare. Apan geuning nempo si dede nu teu berak gara-gara HP oge kacida nalangsana. Si teteh nyamperkeun gek diuk hareupeun bapakna. Teu cios nyicil HP Kang Odede? Henteu, syaratna mah ngabring kalah keheul. Ari bapak, apan panginten wajar namina ge nyanak barang berharga ti toko nu nembe kenal. Mun kitu karerencangan dalit, kaci teu kedah nganggo syaratna naon. Aya kumatak tiis omongan budak sarua jeung geleserna es cincau kana ti koro nu disodorkeun ku manehna. Nya, da asa jadi barang main bapak mah, apan rek meuli najan carana nganyuk, meuni disapirakeun. Ih, da sanes nganyuk rantang ka Mang Mid nu sok ditanggung atuh, Pak. Ah, teteh mah siga mih wae, sok kolot. Ah, bapak mah apa nurun da incuna. Belanye budak teh seuri lipur kaheneg nu dibawa ti Ciwastra teh. Nuhun Gusti, diparengkeun boga budak teh bisa nyombo hate kolot najan ku cara nu basajan. Kari ngubaran nu kemba di kamar alatan tetulus boga HP. Lanceukna diharewosan unggeg ngomong
rada ditarikeun. Ayeuna masak rolade karesep Dede nya teh kanggo mamwengi. Muhun, tapi hoyong dibantuan ku Dede masakna. Teh Lila panto kamar ngulutrak yeul sirah adina. Hayu jagoan, cuang masak rolade karesep. Paingan ieu mah spesial made in Bu Haji Cica, kantur ngadamel saosna. Bapak nu numis kangkungna. Bring tiluan ka dapur, paciweuh nyiksikan bumbu jeung sayuran dibarung ku ngahariring patembalan. Kabeh leyur kasumpeg lipur nu nyesa ukur kabungah jeung gurat kanyaah. Ya Allah, abdi ridho. Janten duda salamina. Aya gerentes nu teu kahaja kaluar tina hate Kang Uung. Mugia ulah aya nu ngaaminkeun. Cag Bandung Kaler awal Agustus 2018. Hatur nuhun, mugia tiasa janten panglipur kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.